istirahatkeun heula sing rada tiis amin teh ka dia dicetakna teh leuwih bagus tah geus tuh. Itu proses proses teknik cetak wadahan heula ai baheula mah suku batok tapi da zaman kieu mah geus modern jadi diganti plastik siburna teh baheula mah sok caman dina bahasana teh ayeuna mah geus eueuh camanna ge geus ganti modern 2025 mah 2002 genep. Nah ini aja minumanana bari ada gua anu ieu garing tah ada gua anu ieu garing terus masih disiukan ieu menunggu yang setengah itu nu setengah teh menunggu sok cing bilang pamirsa mun katebak jadi alus ngeureunnan ieu menang bonus gula hiji asal daek neang ka saung. Oh, neang tadi orang diberi bonus 2. Sok cing tah. Teh setengah-setengah heula tuh. Yes tah. Da popoan geus ahli jadi geus apal deui anu disebut setengah teh sakumaha. Oh. Sah. Si Mang mah make tangan kiri cenah euy, balaga da balaga. Sebenarnya mah da geus biasa ieu mah. Teh ada guantur cenah bahasana teh sing garing guys. Wah, ieu mah minuman guys tah. Minuman. Itu gula kawung asli amis deh. Tidak ada campuran memang original ya. Tidak ada bahan kimia-kimiaan ya. Mantap diisuk nepi ka wayah kieu ya. Prosesna ge genep jam ya teh ya, hayang nepi ka tuhur ge teh ya. Dianggapna teh kumaha, mantap ulah sok mepengkeng ka tukang gula. Ieu na ge hese.